lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain carita hawa nafsu carita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya ndu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu umpung perang tentara Amerika salah letres deui sarua Maha Kawasa Allah. Saya orang menyeritakan Maha Kawasa Allah dikirim di Amerika ke Israel datang ke itu embung perang. Ya kok mah cok ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ke itu tidak perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingsieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua Bismillahirrahmanirrahim sabada orang haul kemudian libur 3 minggu alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah dina minggu ieu urang sakumaha biasa ngayakeun thalabul ilmi yang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala aya anu ngarasa kesel 3 minggu teh aya geurang ngaji bae padahal mah lamun geus ngaji bae minggu hareupna perang ngabesan aya nu karasana cepat cakna 3 minggu teh di panaju ngaji di baik macam-macam jadi kumaha pikiran masing-masing anu boga hutang mengarasa kebal 3 minggu anu senang-senang mengarasa cepat 3 minggu jadi tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ge kitu sarua aya anu sono ka Allah aya nu biasa-biasa cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana mun aya sora azan lumpat kosetan gitu tah lumpat ya sono ka Allah gegeran ka masjid kos di Mekah sono ka masjid di Madinah sono ka masjid barang balik ka dieu atuh haju teu ka masjid-masjid kadang-kadang we teu salat di Lampung tapi teu jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing Kakangjeng Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae aya nu munafik malah kawali kitu aya nu sono jasa sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe kusono ka para wali Allah nuturkeun sepak terjang para aulia Allah subhanahu kitu keneh ka para ulama sono jasa dijugjug di mana aya di mana bae kusono lantaran ulama teh aya kecap na ceuk Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya ila ulama Golkar
henteu tah geus pasti henteu bae teh mah ulah mang-mang deui henteu besi mang-mang cenah henteu pastikeun di jero hati illal ulama al-golkaro besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu bae tah lain bae geus sebabnya dakwah lain ka Allah dakwah ka Golkar. Wah ulama petilu memberen teu wa illal ulama P3 wajana pegawai mah asana memberen PKB mah teu wa illal ulama PKB sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ke organisasi jeung ka partai. Wajah sanajan di partai ge atuh idik warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun sia kuai beueur sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah bu apa kos kitu amat si ulama PKB gitu kayaknya PDIO namanya mah ulamaan jurid mulu ieu keur carita ulah salah cinta sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna cinta ka ulama petilu wah ka duitna kitu kede ulama-ulama nu lain berarti ulah mang-mang di besi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang ulah mang-mang di lain warasatul anbiya geus sakitu wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae moal ka sorga sia wah terlalu cenah ki uji mah sabodoh aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mana aduh masyaallah nya supaya ka mang-mangan ulah biasa-biasa bae tambah sapira ulama bacokok temen begitu jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al ulama warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah eta mulai tuh kitu nya jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaji
aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran ka aing nyarekanan bae sia kana kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon ya awak aing jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah mah EKS tah mah kos kitu teu make ulama deuk kumaha salat teu make kopiah make calana terus bae kadang-kadang make training jadi ke sholat dengan pemikiran SKJ tak tokos garar itu kan akibat terpakai ulama kebelah itu dari ulah cinta kepada wali Allah malah terpercaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wahabi dibaca punya Al-Quran tapi ketika orang nyaritakan para awliya Allah nyaritakan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakan ajaran-ajaran anak nyaritakan Kitu Abu Hasan Asyadzili nyaritakan Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalayah di Indonesia belayuhuna dari geus ulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tama kos kitu mah hiji bae Ali Syiah tama kos ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah Jawa Barat di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para sahabat cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa Syi'i oh cocok kuari di Tangerang antak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngajina cukup di majalah cukup di koran di televisi internet dan lain sebagainya gurunya ge Syekh Google nah ieu bakal kumaha ka dituna Masya Allah karim khawatir ay khawatir mah khawatir baengan ka ditu nama tugrak Allah khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir
dikhawatir gitu memang digerakkan ke Allah gitu atuh gitu dengan urang we khawatir perjuangan dan mentak alhamdulillah panjangna libur biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khusus nasim kuring keluarga umum najing numarilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi lahir di Yordan kangjeng Nabi Musa lahir di Yordan kangjeng Nabi Syuaib lahir di Yordan kangjeng Nabi Yunus lahir di Yordan kangjeng Nabi Harun lahir di Yordan kangjeng Nabi Lut lahir di Yordan kangjeng Nabi Yusa para nabi pante kadege di Cikupa aya lahir nabi ege bajingan di Cikupa jadi kadege baguran para nabi lahir di dari itu mentak nyaba kaditu jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania Masya Allah karim horenganan lain lalaga mentak mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung nu cak urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididikna dangdur jadi teu kita kadaharan kos kitu teh Allah ngalaremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia gerak ke Indonesia diberi sangu sia ku aing dahar tah henteu sia tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karan nah tiris di Yordan isukna berangkat ke Palestina ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa nu cak Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa 3 masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma Al-Azam Al-Amjad Al-Ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jerona ge hareudang gitu di jerona tibaut artinya masjid-masjid lain mah dicaritakeun ku Kangjeng mangan tilul la tusaddur rihal illa fi salasati masajid masjid hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere tiklanana 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh loba anu reaksi hampir demo
Jadi di Indonesia beda mau di perjalanan ge demo. Kurang ngaju alhamdulillah teu kumaha. Pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal. Barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap. Ngan lain make dadung tapi make besi putih, ceklan ku kula. Gitu ceklan dicekel tungtungna. Kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditarik deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atau karena daging ngimpi ya kos itu ngimpi banget kan ngahayap-hayap na itu Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngahayap-hayap baik taikeun di kalur kapal can kanyahoan kamanana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya itu isi horohna teman salat bae biasa usul di sana ya ngadoana aja teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah seperti itu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jeung geus teu diaku ieu ku urang Indonesia welos tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ka Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teu mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping ngalagaan cek nyana isi jelema tah lain meureun ieu tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosnu teu wauh aya ka Palestina ka Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa perlu pertimbangan kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi ceknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu meunang pisah eta basa kadar dalil doa padahal mah impian dan tujuan dia mempersilahkan los dekat dari itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu jaknya sia kitu amat ngomong atuh tah nyana ngomong gitu harus demokrasi cerek kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hate kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadenge bahwa di Palestina ada penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan ai berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki genep urang ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipencit sagala
Gitulah beritanya kula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai. Tuh sia tangkorak sia. Kemari sia marah kai. Otak ge ulah sok coba-coba. Aduh untung kina Kiai tidak jadi. Aduh kalau jadi bagaimana jadinya sekian teh. Tah kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Teh jadi aja seserian tidinya mah. Nanya segala rupa. Bager. Nanya. Zarahlah mimiti ka Ashabul Kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan. Komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana teu maot ningalikeun ka urang. Muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus ya tagaran kitu Ashabul Kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah saurang petani nu boga anjing ta eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing Ashabul Kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang sekian aku ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal mah 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat orang 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nyana neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng kitulah kaayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non kitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata rajana geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus rajana raja soleh singkatna dongeng ke urang mun panjang umur
sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas Ashabul Kahfi. Wah nu kolot bahasana wal kaburu. Wah angel ban saayat dua ayat. Ih cak nyana angel kumaha pugu Ashabul Kahfi dan 300 tahun. Sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun. Oke sih gitu. Bisa kawin ka parawan mantep betul. Maha kawasa Allah. Balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari. Mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa. Jelema teu robah Ashabul Kahfi. Engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantu laku tentara na Ashabul Kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti ulah Pengki naon atuh aduh masyaallah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al-Mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan. Jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojai di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh ku nyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuman ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Bak ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf misalkan bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asuk Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asuk Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abe hirup suasana. Panjang dongengna
kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia nu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo, pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan dua, pilih dek nu mana jang ente hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan dua, salah sahijina los jang kiai, pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusan. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat Sa'ad jedeh amat bager amat teu salah kangjeng ngadulurkeun ka kaula, cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawinna mahal pun baheula. Begitu kawin bebeja ka kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum, Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajen-sajen nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha cek Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon nu dicekel jang keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana. Maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah
ketika perang Uhud ya teman terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman setik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah bibirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman begitu seri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna beuh masyaallah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngaleungis adina itu pae jauh jasa jeung urang masyaallah pemikiran Abdurrahman bin Auf ya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiranna naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya pula nu jadi kalang dada geus kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 30 putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah pula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria di Syria langsung milu perang beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum bae sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada syahid mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram kaluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantap syahid keneh bae bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'afaita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunaon eta ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah tata untung baiknya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung baik miliardernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semuaina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantap hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan
maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu ka ngaji kebelamat ka ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa. Nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh. Aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus. Aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran teh. Dibacaan teu tamat teu. Malah neundeun ge kuari di mana boa. Aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nongton TV. Tapi berita nyaho bae. Berarti nonton teh kitu mah. Kabeneran dina poe minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi
ta'ala teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan. Ya kan coba buktina. Nulillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Kalau ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kajawan segala rupana. Nah, ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nya hoti is jauh panas kaharep. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh haju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo. Tama meujeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun. Lintuh. Jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tatadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tatadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus kene.
geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, taraweh urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina, beri berita-berita anu datang ke urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya nangan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kajadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina. Eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh. Urang nungguan NU milai NU-na. Nungguan Muhammadiyah takabur. Nungguan ti parpol kos kaditu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri, ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Di saha ieu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Ti organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh. Mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari mah. Panyaho-nyaho, panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh. Media geus disundatan. Berita teh 20% ge boa aya boa eueuh benerna. 80% kabur. Lipisi atuh kitu keneh. Jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kajadian Mesir, kajadian Syria, kajadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Eta geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu. Berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh. Perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler eueuh. Kabeh beritana Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji acan. Perang Irak nu parae teh urang Irak bae. Ai multi mana nu paeh? Hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya. Eta sakitu limbah eta. Teu komo ieu badana bagi sabilillah. Di Palestina asal paeh seuri. Anakna paeh di Medan Laga, bapana ngadoa, Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careurikna bae ditayangkeun teh. Padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Itu sieun datang ka kuari.
diberitakan orok-orok para raih geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohongan kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneu hiji eta mah aya aturan 4 sakalinya lahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta Jihi, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin di anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah, kharikul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Tuh, eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina ona mah anakan aya bapaan. Di urang mah eueuh. Geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak Bulu urang teh. Nah, ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ye endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak masyaallah Gumpatna ka Syria datang ke kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama nuzarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadat teh ka Allah ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh terdesaklah Israel dipunculkeunlah ISIS kan model kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi etalah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS
ketika Palestina ngadesek Israel dimunculkanlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji pudoli. Cek pudoli ngomong mal berit mal ceramah dia. Saburo ente. Ceramah da target teh pokona lo tahu. Ieu geus sararese ku ari tah. Resah. Kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad, dibrondong masyarakat tu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik ka nyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeukeun jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ke teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngan deuk nembakan urang Amerika. Ulah cek ieu ulah ka Amerika aing paraeh. Aku hari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku hari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama. Tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh, di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh. Keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantap sih ada eta Cikupa sih ada. Di Citra sih ada besi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok kuling ka Citra. Loba tukang jagong di dinsing ade. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung, ngan lain carita hawa nafsu, carita memperjuangkeun. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Ndu paehna ribuan sarua bae. Sadegeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu umpung perang.
tentara Amerika sama letres deh sarua maha kawasa Allah. Saya orang menceritakan maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang dari itu embung perang. Ya kok maha coba ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Wari rembungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Gue tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, gue lepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakan bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana kekikian-kekian goler deui. Cek babaturan atuh inggu mah hayu. Stres lumpat deui. Ji, teh batak salah stres kabeh. Mantap Masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu kunaon ieu ka dieu mantap cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik teu bebeja deui wah stres ku hari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran sama budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang tah simana sia? Milu mudik jeung nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Geus. Stres kan pamajikanana. 2 stres salaki dan suami stres duanana. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudik ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat jada boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya di Yaman mantak engke nyana bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung dia mah kedatang ka dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah dekat pengodokan ya orang itu tahu misteri ya tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteu teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cekna tuh engke bakal datang deui ka dieu cekna kumaha diperintah ku guru urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenallah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur di dinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap aya naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah nempetak perang Palestina ku ari mun ku urang dijabarkeun loba kaanehan-kaanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain 2 bom kapal gitu kene
nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngeguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah penuh teh urang saketi meureun mawa salipi ya enggak bagi korma dek model itu pada tama di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teh diberitakeun ya ka urang leg-leg Gus ya TV berita kos kitu aya teh eueuh ayo Gus ya leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita-berita kos kitu keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah oh ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja jadi jalan teu bisa keluar ketika tankna berubah keluarnya dianggap geus pararae lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe begitu kalaluar kaget asli apa ririwa nah begitu ditanya asli kok bisa kuat seperti eta lah jadi di jero guha teh aya nu merean korma aya nu merean cai keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh lantaran naon orenganan teu kudu aya nu mere teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu melalui orang asing dan lain sebagainya per detik ieu masih kos kitu keur cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cenah beungeut nama orang Indonesia beneran aing mah seru sih beungeut teh orang Indonesia rupa ada orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia terkenal nah ieu orang Indonesia na urang mana teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu mantak kayak orang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu oh minan ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon oh kulon ya berarti asana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana pernah aya nu merean roti segala rupa sebelah sewang montak istimewa perang Palestina kuari paling dahsyat terus serangan luar biasa berita ka urang hanya separuh berita ternyata di itu aya orang Indonesia loba di Palestina orang Indonesia loba keur mejeunna deuk nembak kieu toh cek mencar gua aing nu nembakna bisa orang mana Allah ngomong atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda iya tuh diantep gitu
ayo geus tembak dek kena tembak dek kena geus beres bikin deui lep eueuh ieu kamodelan perang Palestina teh seperti kieu nu batak Amerika kewalahan layeuna senjata beak tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh dek perang mentalnya na gencetan senjata nu minta gencetan senjata kan Israel lain Palestina tertanda terdesak berarti iya orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan pokoknya aing mah perang menang eleh perang terus hari Israel targetnya kan menang orang Palestina lain eleh menang perang terus mana hese teh mah kos kitu hese teh mah kos kitu batu aing mah urusan perang menang atau eleh penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir ku Syria dan lain sebagainya tak bisa dek milu perang hayu ente nonton lain lalaga urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna nu katembakna teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik ye cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot tayangkeun eueuh nu disorot teh anu jelema hararees nyusuan atuh kos kitu mah ditayangkeun dadada tuh pasti paeh ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh nu di medan laga ku sia tah tayangkeun eueuh pan teu ditayangkeun je kaadeuan batak tara renang we model sagala ngarokoji Samsu menang di mana itu di Samsu lamun lain di Indonesia kan hese Indonesia tuh kayak gitu gantinya orang mana orang Indonesia ada tuh ya orang wallahu alam kos gitulah kejadian seputar perang Palestina mantap ke ulah kaget besin ke di dia anu dikirim ke Palestina ditunjuk ke kukulat berangkat ya ngan sasalaman mereka indung bapana nyahot balik deui bae geus pokona tapi loba yang nulis daftar sekolah siap ke segei siap berani amat hutang gede jasa aing bandingan perang we lah ka ditu aya deui kula daftar cenah kiai kula emang pemajikan derek cicing di imah maning perang bae geus ka ditu jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan anu bobogohan diputuskeun tah frustasi ngaranna teh mah tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu bahkan loba Yahudi masuk Islam ararane ieu mah muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna ku ari mah sahabae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya sia maksudna naon ieu tembakan baik aya manuk tembak sia tepuguh maksud dia ilah ISIS nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada berarti kan aya nah kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana nah mantap kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS seueur sia heran mau untuk percaya teh gitu andai kata Prabowo mampukah dia iyalah nu keur dipertimbangkeun terus jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kaharep aya sababaraha anu ngarecokeun hiji kedua ieu bakal RRC milu di Indonesia lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi
hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo di dialah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari tenang kalem heula kalem emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kaharepna pohara urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta tetapi kaharep geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu sebab ieu peperangan berlanjut di ditu lamun terus di ditu milu Mesir milu Syria milu ka Palestina Turki milu didinya lah bakal milu sababaraha negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu nah ieu saha ke anu menjembatani manta kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain meupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang tekan butuh biaya Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika orang belanja di lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang ayus ya lebaran kamari kan baralanja Indomat teh teu kebunga umat Amerika dua sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah jang dua hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biayai Israel orang mereka bulu kan lamun kos gitu satu sisi orang butuh balanja ka Indomat satu sisi orang di jerona kos gitu baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat ya engsel ya anu eta teh pan geus kanyahokeun di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi nu digawena urang Islam jago bahada ya tuh memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu saha teu pula pilu salap di Irak aya salapi di Palestina aya salapi di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari ku putrana Said Abdullah kemudian di unggal negara salapi teh aya bae nah paling loba salapi teh di Indonesia membuah pahara jasa di Irak aya tapi terlalu loba di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi pondok pesantren salapi ngan hiji nu lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji dua doang leutik di sisi saeutik etalah cerita salapi ini menjamur mah di Indonesia doang mantap ketegeran Indonesia luar biasa negara lain mah dijajah ku Amerika setahun 2 tahun berubah urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad ditambah ku Inggris ditambah ku Jepang tetep bae mau kaneron bae teu robah urang kulon atuh biasa bae kulon kos gitu urang Tangerang kos kieu bae urang Garut kos gitu bae eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese orang Indonesia mah bangun huae tapi nya mah kos sireum cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh ulah kitu bahasa teman-teman lain pribahasa tuh sireum katincek-tincek lain mah ngegel eta teh bahasa priangan
Mantap orang Indonesia mah sanajan wae ye wae gelut batu hayu bae. Dek eleh dek menang. Boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan. Perebut awewe segala. Penteu etis eta kos kitu. Di mana mah eueuh di Indonesia doang. Mending mun diperebutkeun geulis henteu deui. Nya nyungir je. Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohongan anak, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah teh Gus Dur kabehan. Di Indonesia kehilangan naon sebab sumber berita asli nu sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep gairah urang leuwih prima keyakinan urang beuki mantap urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar teu sieun ku panas teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang keur nyaritakeun masalah kewajiban bayar diat. Kercarita urusan diat ayaan bila qasdin dua unsur ribut henteu aya maksud ribut hiji nomor kedua aya anu boga maksud ngaduanana nomor katilu nu boga maksud dengan sahiji nu hiji boga maksud ribut ngabunuh nu hiji mah henteu geus dicaritakeun kamari hiji-hijina mun kuari diulang saurang-saurang lamun nu bisa balik anu henteu bisa teu balik asana di dieu teu bisa kabehan sedengkeun nu teu balik kudu dibere dahar atuh nyanguna sabaraha kintal maning geus bae ulah-ulangan baralik bae kabehan. Riweuh urusan. Ai baheula guru sekolah SD. Coba kali-kalian. Anu bisa balik, nu teu bisa ulangan deui. Kan kos kitu tah. Ngeunah. Geus kula paling ti heula. Ngacung, karep ngarasa hebat jasa. Ya. Hiji kali hiji, dua kali hiji dua. Ah, bisa balik geus banget. Sapira kali-kalian hiji atuh. Oroknya bisa henteu mah. Milihna nu babari bae. Nyanyi kula panggan ti heula kabeh ti heula balikna kitu maksudna geus bae do babari Garuda Pancasila beres balik ulang hese guys tah ieu ge lamun saurang-saurang ditanya nu bisa balik nu teu bisa asa teu bisa kabeh ngarendong bae burung di dieu masyaallah nah di mana-mana ribut dua unsur manusia silih tikam silih bacok kemudian manehanana kituna teh henteu boga maksud kayaning buta dua nana atawa gopil dua nana atau tipeting ribut pararaeh kabeh na ye pala akilatin kullu nisbidiatin mukhaffafa geus beres ya mah carita nu kamari mun duanana boga maksud tetep panis puasa parona mughallazo diat mughallazo diat dua diat mughallazo diat mukhaffafa atawa salah saurang boga maksud saurang boga maksud nu hiji mah henteu palikullin hukmuhu saban-saban hiji ngabogaan hukum tergantung kumaha niatanana kuari mah
Iya permasalahan sapi natani dua parahu tabrakan di laut. Teku diceritakan laut nah ya parahu mah pasti di laut manya parahu di jalan raya sama kos babadean be naon sababna sih jalan kereta api lamun pas aya jalan mobil kudu aya tutup ngingong gitu di Garut begitu pan loba Garut kereta api asal dikliwat bae ditutup kan jalan raya babadean naon sebabna macam-macam ta jawaban aya hiji oh sebabna lamun teu ditutup nyana mengkol ka dieu sia aya bae teh jelema deui jadi besi mengkol ditutup rupa-rupa. Nah iya mah aya dua parahu kemudian tabrakan dua parahu di laut istodama sapinatan dua nana guru kota kaker tah eta fakada bataini hukum sarua jeung kendaraan persis kos tadi tiheula Zaid jeung Umar pada naik kuda kemudian ribut paeh ki Zaid berikut kudana ki Umar paeh berikut kudana nah ieu ge parahuna kakerem kabeh persis kos dua kuda tadi atau onta tadi wal malani tukang ngendalikeun parahu kapal ngaranna nahoda lamun kitu kapal udara ngaranna pilot lamun kereta api ngaranna masinis lamun sado ngaranna kusir lamun mobil driver supir ngaranna kos kitu teh mun sapeda mah ngaranna tukang ojek motor ojek cerwa nah itu bang tapi lamun parahu kapal mah nahoda sarua lah malahani kok malahani sih menang nyokotina milun ay milun asin uyah lantaran cai laut uyah cai laut eta asin rasana kos uyah maka jelema nu ngendalikeun parahu atawa kapal disebut malah sebab loba ulin dinu asin nahoda ngaranna na kuari malahani karokibaini dua jelema anu ngendalikeun parahu percis kos du numpak kuda atau numpak onta bain kana talahuma lamun memang parahuna nu nyana berikut jeung nyana jeung parahuna nu nyana kabeh artina parahuna ge nu nyana ieu ge sarua bae tadi sakumaha Zaid jeung Umar ribut naik kuda paraeh kabeh percis kos tadi bae nisbudiat maksudna kemudian pain kana fihi mamalun ajnabiyun lazima kulanis podomani mun bae dina parahu teh aya harta nu sejen lazima wajib kasaban sahiji sebagai nahodana kudu mayar nis podomani saparo katempuhanana katempuhannya na beusi aya penumpang mun aya penumpang milu rusak hartana kakerem bayar separo doman wa in kanata lamun parahuna duanana li ajnabin nu batur lazima kulanis pukimatihima wajib saban saiji mayar harga dua parahu Zaid ngendalikeun parahu ku parahuna lain nu ki Zaid nu ki Khalid ki Umar ge jadi nahoda kapal atawa parahu ieu lain anu ki Umar anu ki Bakar nu batur tabrakan kakerem kabeh nah ieu wajib bayar saparo sahana nu wajib atuh akilahna asobah walau asofat sapinatun ala gorkin lamun parahu kakeng oleng datang ke tengah laut kapal oleng
ya untuk menyelamatkan nyawa maka ditinjaulah ku nahodana besi berat teuing ieu babawaanana maka jang nyalametkeun roh nyawa manusia benang ieu barang-barang babawaan dipiceunan ka laut dialung-alungkeun ka laut untuk menyelamatkan roh yakni nyawa. Mentak walau asopat andai kata sapinatun hampir terkerem ala gorkin oleng lah gede ombak jaza torhumata ya menang dibalang-balangkeun bahkan wajibul lirujaina jati rokib wajib ngabalangkeun anak untuk menyelamatkan penumpang. Jadi penumpang teh wajib diselamatkan walaupun banda-banda harta-harta dibalang-balangkeun ka laut. Masya Allah. Kumaha lamun datang ngabalangkeun harta batur bae tanpa izin nu bodak mau bogana. Parahu oleng atau kapal oleng ieu can bebejakan nu bogana geus dibalang-balangkeun bae. Dominahu katempuhan. Tetap kudu bebeja ieu barang nusa atau seluruh para penumpang karena kapal ini kitu oleng maka mohon dengan sangat kira-kira kalau banda-banda harta-harta barang-barang ini untuk menyelamatkan nyawa kita dibuang ke laut setuju barang namun cakena tidak setuju emang kenapa biar mati semua salah tuh gitu. Wa illa bala lamun manehna aya izin bila izin tadi mah katempuhan mun izin teu katempuhan datang dibalang-balangkeun bae tanpa izin katempuhan lamun geus aya izin teu katempuhan aya Kangjeng Nabi Yunus ya Kangjeng Nabi Yunus lahir di Irak nyana dakwah dibohongkeun ku kaumna hawa nafsu lompatlah nyana ka Yordan. Tidinya lompat manehanana begitu lompat melalui kapal. Etalah teu meunang ku hawa nafsu nabi mah. Datang ka kapal keur tenang-tenang nyana mah kalem bae cek lah ayeuna lompat lantaran kaum nu milu hiji-hiji acan ka aing. Bos. Ngadoa nyana Gusti los tah siksa abek. Nyanana naik kapal, kapal oleng. Ya, Kangjeng Nabi urus kabehan paeh. Tapi ternyata lain cek nahoda. Ini mah setelah barang-barang dibuang ke laut, ini tetap begini harus ada orang yang harus dilempar ke laut. Caranya cak penumpang kabeh carana diundi. Ieu mah kudu sadar bae nu kena undian kudu dibalangkeun. Tenang bae Kangjeng Nabi Yunus barang pajar moal ka undi nya. Di koclok Yunus aing dah mah koclok kedua kali kocok saksian ku kabehan oleng pan kapal plak Yunus aing deui bae katilu kali kocok Yunus nyana geus saya dibalangkeun kalau balangkeun bae untuk menyelamatkan nyawa nu aya di kapal nyana dibalangkeun balangkeun ka laut cak Allah hai lauk nun hamba aing nu aya di parahu deuk dibalangkeun legleg ku sia lecet siapa aing disiksa ulah lecet tiga-tiga acan oh cak lauk nun siap kekuasaan Allah begitu dibalangkeun blok lob disangga ku sungut lauk nun blek Kangjeng Nabi Nuh aing di mana ye? Ieu jalain laut. Barang di deuleu, ieu mah ansang. Asang laut ya laut ieu mah. Ieu mah hate laut ya ieu mah. Aing mah di jero laut beneran. Oh bener lantaran sok mukawot kenutup deui. Aing di jero laut. Eungapan di jero laut. Eungap. Ngadoa ka Gusti Allah etalah babaca adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil
mukminin ke di bab itu ke bakal diceritakeun ke diijazahkeun ka kula mun teu kaburu pareh nu kolot mah ieu menang 40 poe langsung kanjing Nabi Yunus dilahirkeun sak Allah hai nun gerak keluarkeun hamba aing awas teu meunang lecet setik-etik aja keluarkeun puroso di Nenawa balik deui ka Irak Nenawa teh Irak langsung nyana kieu sakumaha orok nu katalak dilahirkeun we bentar oh aya di sisi tangke dongeng panjang na mangke ngan ieu keur carita oleng na kapal yang nyalametkeun kitu penumpang barang-barang dialungkeun asal aya izin mun teu izin ketempuhan nya kemudian bahkan jelema ge kepada Kangjeng Nabi Yunus geus aya kudu da kitu dibalangkeun bah masyaallah walau qala alqi wallahu a'lam